warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra dongeng Sunda anu dimana wae ayana. Alhamdulillah dina dinten ieu simkuring Mang Aris tiasa nepangan deui para mitra sadaya dina acara dongeng Sunda lupi ieu carios anu bade dipedar ngabantun judul Kabita Ku Bagja karangan Mang Aris ti Sukabumi. Sate acan ieu dongeng dikawitan simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana para mitra anu parantos manco kana ieu pidangan. Mangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae dongeng anu judul Kabita Ku Bagja bagian kaopat. Sor cai kopina tarik-tarik kolorna prung Ti harita teu karasa geus 4 taun Idim jeung Jajang Udung hartana hampir teu kawadahan. Lamun ceuk paribasa mah bro dipanto ngalalayah di tanggal imah kitu kaayaanana Idim Udung Jajang waktu harita. Ari kaluarga Idim Jajang Udung geus maraot. Bapana maot disusul ku indungna, disusul deui ku adina, malah mah adina anu bungsu ge maot. Ari Jajang Idim bingung hirup manehna sorangan teu kungsi lila Idim kawin ka urang lemur dinya disusul ku Jajang jeung Udung. Saprak Udung Idim Jajang kawin geus tara mere duit ka Mang Sakrun. Boro-boro duit beas papanggih ge tara nepungan tara anu tiluan teh. Ti harita kahirupan Mang Sakrun ripuh deui. Kusawab anu biasa mantuan kana kahirupan manehna ayeuna geus tara mere duit. Papanggih ge tara ari Mang Sakrun harita jorojoy hayang ka kota. Arek neangan kahirupan di kota sugan jeung sugan kahirupan manehna bisa rubah leuwih alus ka hareupna. Ari Mang Sakrun isuk-isuk geus singkil. Malah mah ti peuting oge geus menta idin ka bincum. Malah mah di dinya bincum teh ngidinan. Ku bincum diidinan nu jadi pamajikanana. Sanggeus kitu mah leos we Mang Sakrun teh indit arek ka kota. Sanepina ka kota Bandung heueuh we rame pisan, mobil sing saliwer, becak delman sing geleuyeung. Ari Mang Sakrun ngahuleng kusawab eueuh anu kenal. Ari keur kitu kurunyung aya pamuda liwat sabari nanggung carangka ari eusina cau asak. Terus ku Mang Sakrun teh ditanya, "Jang, mawa naon?" "Dagang cau Mang, bade meser Mang." "Ah moal Jang, amang ge keur neangan pagawean, sugan ujang terang aya nu ngabutuhkeun tanaga, jang amang butuh pagawean pisan Jang." "Oh, amang teh keur neangan pagawean? Aya Mang pagawean mah. Tapi ripuh gawena, mentak kuring mah ider cau we, kieu loba Mang pagawean mah." "Di mana Jang? Amang hayang gawe Jang." "Hayu Mang milu kuring. Tapi amang nuturkeun kuring heula. Kuring arek nganterkeun cau heula ka langganan kuring. Soalna mah arek dipake nyieun pisang goreng. Kumaha lamun kitu Mang?" "Mangga Jang, sawios. Hayu amang milu ka ujang." "Mangga Mang." Sabari terus nanggung carangka nu eusitna cau ari geus tepi ka langganana kasampak keur aya malah mah nungguan ti tadi arek dijieun pisang goreng. Ari geus dibayar mah terus we si pamuda ngajak Mang Sakrun. Ari geus tepi di sisi jalan terus eta pamuda teh nyetop mobil terus asup sabari ngajak Mang Sakrun. Ari Mang Sakrun dina hatena kalecok. Geuning mobil anu ditumpakan ku manehna teh mobil anu tadi
ari geus tepi eta si Mabuda terus mayar ongkos mobil sakalian jeung Mang Sakrun. Dipangmayarkeun. Ari keur kitu terus eta si Pamuda teh naik oplet deui ari Mang Sakrun tambah heran. Kusabab eta mobil teh anu ditumpakan ku manehna tadi tapi Mang Sakrun teu loba tatanya. Ari geus tepi si Pamuda teh turun terus mayar ongkos sakalian jeung Mang Sakrun. Ari Mang Sakrun colohok kusabab eta tempat teh apal pisan. Teu jauh ti lemur manehna. Terus Mang Sakrun teh tumanya. Jang, geuning ieu mah deukeut ti lemur Amang. Nya ujang urang mana? Ceuk Mang Sakrun kawas nu heran, pok si Pamuda ngajawab. Lamur kuring mah Cisadane, lamun ti dieu mah sabelah kaler lembur Citutug, kadinyana lembur Ciburuy Mang. Ari Amang Sakrun corohok. Tapi Mang Sakrun teu loba ngomong, repeh we manehna. Penasaran cenah mah ceuk si Pamuda loba pagawean. Hayu atuh urang ka imah ujang, ceuk Mang Sakrun ngajak ka si Pamuda. Hayu Mang, sabari kitu teh sabari leos indit mulu lembur Cisadane, ari geus tepi ka imahna terus si Pamuda teh muka panto imahna. Terus ka dapur nyokot cai teu lila si Pamuda geus balik deui sabari bawa cai. Ari geus kitu mah si Pamuda gek diuk bareng Mang Sakrun anu geus tadi diuk ti heula. Jang, ari ujang jeung saha di imah? Jang, ka mana indung Bapak Ujang? Sorangan Mang kuring mah. Sabari derek-dek si Pamuda nyaritakeun sakabeh kajadian anu dialaman ku manehna 4 taun ka tukang. Atuh Mang Sakrun teh reueus pisan ka eta Pamuda. Mang, lamun Amang daek mah urang dagang cau Mang. Anterkeun ka kota, urang loba langganan di kota. Malah mah hampir teu kaanteuran kabeh. Lamun kuduaan mah pasti kuat Mang. Kumaha Mang? Nya hayu atuh Jang, ari kitu mah pan Amang teh urang Ciburuy, Jang. Tatadi papanggih jeung ujang jadi balik deui ka dieu. Amang teh ka kota arek neangan pagawean. Jang, di lembur loba pagawean mah, tapi duitna Jang lila. Ari ujang saha ngaran ti tadi Amang teh can apal ngaran ujang. Ngaran Amang mah Sakrun. Ngaran ujang saha Jang? Ceuk Mang Sakrun nanya ka si Pamuda. Nya Mang, kuring oge can apal ngaran Amang. Ti tadi urang ngobrol tapi urang jeung Amang teh Mang jeung Jang nu disebut ku urang duaan teh. Ngaran kuring mah Ohim. Ngaran Amang Sakrun Mang. Nya Jang, ngaran Amang Sakrun. Ari ujang ngaran teh Ohim. Berarti Jang Ohim nya ngaran teh, ceuk Mang Sakrun. Nya Mang Ohim, mulai isukan mah urang nuaran cau terus dipeuyeum geus asak anterkeun ka kota. Terus we unggal poe urang melian cau ka mana we Mang, nu penting mah urang menang barang Mang. Kumaha Mang? Hayu Jang, Amang mah satuju pisan. Tapi Amang mah teu boga modal. Jang kumaha atuh nya? Ceuk Mang Sakrun sabari neuteup ka Jang Ohim. Mang, teu kudu bingung modal mah. Kuring boga modalna, malah mah ibi pamajikan Amang bere duit heula. Mang, ngarah jongjon usaha, Mang. Jadi teu loba pamikiran lamun pamajikan Amang geus dibere duit jang sapopoe mah. Urang usaha jongjon. Ari ibi geus ditinggalan duit mah. Ibi geus ditinggalan duit henteu Mang. Ceuk Jang Ohim ngomongna teh kawas kolot, wae meuni nanya geus ditinggalan duit acan. Pamajikan Amang padahal mah Jang Ohim teh can boga pamajikan.
paling oge kakarak umur 17 tahun. Ari Mang Sakrun tungkul era dikitukeun teh ku Jang Ohim teh. Kusawa berumasa pamajikanna teh nu ngaran Bincum ditinggalan duit jang 2 poeeun. Teuing engkena mah teuing daang ti mana mamanehna teh. Nyaeta amang teh ninggalan duit jang 2 poeeun jang. Da amang teh teu boga duit jang duit jang. Sabari kitu teh sabari tungkul inget ka anakna jeung pamajikanana anu ditinggalan duithan cukup 2 poeeun. Nya Mang tenang we, isukan kuring ngalacau ka belahan Ciburuy. Kuring arek ka imah amang, ku kuring dibere ibi 25.000 Mang. Jadi amang jongjon usaha. Ku kuring moal dibejakeun amang di dieu, engke we lamun amang geus lila amang kalemur. Da deukeut Mang. Ka imah amang teh teu jauh ayeuna mah di dieu jeung kuring heula pageto ka kota nganterkeun cau Mang. 3 poe sakali ka kota Mang. Urang da angeunah di kota. Kumaha Mang satuju teu? Aduh Jang. Nuhun pisan Jang. Atuh ari kitu mah amang bungah pisan Jang. Panjangna ieu carita, isuk-isuk Mang Sakrun keur nyikatan cau. Arek dipeuyeum. Jang Ohim nyiar cau kitu jeung kitu we pagaweanna Mang Sakrun unggal poe 3 poe sakali milir atuh puguh langganan cau Jang Ohim teh bungaheun kusabab Jang Ohim teh mawa cauna loba, duaan jeung Mang Sakrun. Panjangna ieu carita, geus 3 bulan Mang Sakrun usaha kana cau. Ari Bincum teu kurang daang saminggu sakali dititipkeun ka Jang Ohim. Pamiarsa dongeng Sunda dina judul Kabita Ku Bagja bagian anu kaopat cekap nepi ka dieu enjing ku kuring disamper deui. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana.